Capek unggal isuk teh hari cek mama cenah majar teh tara daek sasapu tara daek nyeuseum padahal mah anak-anak keneh we anu nyeuseum ayeuna ge isuk-isuk geus ka mana meureun dibukakeun kalambuna teh eueuh ieu tas diangir deui ieu teh diangir ge make sampo Emeron da teu kabeli sampo seger geus mandi isuk teh nya Gus beren mah kari ngejo. Gus ngejo ngaladog. Mak ka mana sih mangkatna? Isuk-isuk geus eueuh. Biasana mah isuk-isuk sok kokowowongan cenah hayang kopi naon. Ayeuna mah eueuh ka mana meureun? Apakah sawah kitu ngarambet nya da ayeuna usum ngarambet. Rek make kerudung heula meangan. Meni harareudang tas mandi teh ongko tas mandi meni harareudang barayeung yang make kerudung oge ieu meni ngalekep keneh wae. Untung tadi teh isuk-isuk mandi. Biasana mandi teh jam 11 wae biasana mah ayeuna jam 7 keneh geus mandi. Nya nyeuseung alabatan burai hajat meni loba banget. Nini udah ka mana meureun nya isuk-isuk geus mamangkatan wae. Biasana oge berang hudang kudu teuing aing moal ngejo moal naon aroream mendingan ngaladog sugan wae kieu nya nutupan heula pantor rek diselot sing aya nu maling selotna selotna ge alus beda jeung nu lain. Aing masa ngalabokan daging ge geus kieu mata teh tunduh wae Tapi teu dekeun peureum nya. Wae kieu geus ngejo isu keneh. Tukang dulu liwat tek madeungeun sangu aya loba duit tukang dagang mendawan ulah liwat. Nek meuli sop-sopan 2 kilo mah. Biasana si Abeng sok ka dieu nya. Ari emak mangkat ka mana sih nya? Sok heran dan ini teh. Ka mana meni pintar banget nyolorongna aing mah ya bacan ngejo eueuh pur eueuh parab hayam kudu meuli ka mana ieu neangan-nean ka mana deui oge duit teh nyekel
Aing mah Nah, Neng. Marek Neng, itu tuh iya sasi ya. Ya Allah, bin aku mah bohong. Saha? Neng bidan Susi. Oh, Gusti, hampura Neng, mama tanah rabun. Hampura geus holot. Ah, Mak, naon Neng? ikut mah lain hayang milu mah. Ikut ka mana Neng? Periksa. Periksa naon? Ada eta mata mah kan rabun gitu. Gratis tuh Neng. Ah, gratis. Oh, Gusti heueuh. Oh, ayo. Neng milu Neng. Bener ya? Ya, ya gratis mah. Dia mah berarti Geus sarua wae. Ayo buru. Heeh, mah teh matana rabun Neng. Mak kudu diperiksa. Heeh. Ayo. Itu mah odah lainnya. Jika nama odah dah heueuh. Jeung sasi. Sailu-ilu na wae nini teh. Mangkanin jelemana gede jangkung dising culik da aing mah. Bebeja apa nya kasih iem nya? Heueuh ah, bebeja kasih iem. eta si Bella isuk-isuk geus molor. Bella. Bella. Malah molor. Bella. Ih, naon sih sia gadeng sih isuk-isuk geus ngocoblak wae eta sariem. Ya si isuk-isuk geus molor. Ai nungguan si Abeng nek meuli angeun haseum. Meuli angun hasil, meuli daging batur mah teh hidang ah. Yeuh, sia nek ka mana si kuat guys. Jangan ini odah, aing isuk-isuk geus mandi jam 7 biasana aing mandi jam setengah 11. Nyam kakak ke jam salapan. Oh, ini odah ka mana meureun? Biasana masuk kowong yang gua isuk Eta teh. ka mana? Tuh ing, aing sing anu nyulik wae sia. Eta ngomong tuh si kasihan nek makat ka mana? Henteu, biasana sok ngomong, "Hayu antar yuk aing yuk." Neangan yuk. Mu aing nek kitu tuh nyon sangu aing nek Ya dihaneutkeun. sugan itu ka ditu tuh, ka Sia we aing parapatan. nek nungguan si Abeng meuli dengan sangu. Ya mah lain arek meuli dengan sangu meureun. Iem aing tuduh banget ieu buyar nu hajat teh. Ah, Nya batur nu hajatna sia nu tuduna sia mah teh hidang. geus akal itu aing nek SD ya. Tangan geus aku, masih bising palid. Ah, Birakun ini. sia we kieu mending geus cambohong. Ya, oh aing geus geulis isuk-isuk ya. Ya, mereka mana? Jangan mah oda Bu Haji. Emang Ningali kemana teu, sih? teuing atuh ti isuk. Si Bella ge teu ningalieun. Kade deh ya mah. Kade kunaon? Hanya besing cilaka sing naon teu kanyawa. Ari cilaka sih moal, sieun teh anu nyulik. Dan nyulik apa ha? Nini kudu diculik. Nya nini ge kan nyoh sorangan di barita, ayeuna mah nini diperkosa ku genepan. Heuh sih budak kayeuna nama tah aneh. Heeh, mantak uing melang ge. Ningali teh si Bu Haji. Can nampro kurang karek mangkat nagihan. Mangkat tagihan, moal kasih tor heula ah. Anyar rasa torna. Yang ke kedeung panen pareng geus maju bareukah. Geus panen na wae. Aya geus panen ayeuna mah insyaallah aya Bu Haji, insyaallah nya. Besarnya ya. Heeh. Ayeuna mah uing pusing ya rek nyangan mah odah heula. Yam, eta bulu mata mencetar. Nya kudu cetar Bu Haji, sanajan hutang rawei oge, gaya mah kudu nomor hiji. Sampai menang eta bos ya. Ya sugan bos naon bos lieur meureun ah. Oh nya sugan jelema mah teh nyaho. Oh nya Bu Haji nya, milik jelema mah teh nyaho. Bener teh Bu Haji? Didoakeun nya. Mm. Sampai mau oda ieu bahagia. Oh Bu Haji. Heeh. Ulah kukulitan dur ngarambe karunya jam ningali nage. Oh wing oge sok bararingu sakapeung mah tapi kumaha nya? Heeh, mana cuma menang pagawean kene wae. Oh pagawean naon sih Bu Haji? Ah wing jadi pembantu teh geus haroreang, geus capek banget Bu Haji. Yang mentak ke saya nama jangan salah ki bos kan ya. Oh sugan Bu Haji ya bos lieur. Oh ya tuh kudu bos lieur geus Aki-aki milik ge. mah. Heeh. Oh ya penting loba duitna we. Heeh. Ah. Kan geus buru geura teangan. Jangan tuh Bu Haji sun wing ngarek ka ditu tuh kawetan ah. Orang lamun ningali menamprok ke jalan bejakan sieu jalan gitu. Ah geus nah Bu Haji rek nagihan mah ah. Asik mau ada jauh manten ya. Naon is?
Bu Haji, orang erek kasih iya Bu Haji, mau udah tuh dibawa ku jelema jangkung gede, motornya gede deui. Tadi ge amprok jeung si Iem neangan wae. Heeh. Eta jeung sasinya daek we nini teh. Orangnya power dah. Si Imna di mana Bu Haji? Oh tadi mah liwat ngalerkeun. Meureun di imah nanya. Nyaonya sugan balik deui ka ieu mah Kadi buru-buru tuh. ka ditu. Kurang ditanya Bu Haji nya. Ayo. Pasti mending hari titah kulinya sekuli naon. Hari diculik, ya Allah mau dah. Daek wae itu dah ge diajakan ku batur jelema saliwat ge. Kurang bisa milu neangan, geus boga janji nu rek malayar hutang. Kamana si Abeng teh? Ai dihaja-haja mah eueuh ah. Cung naon dayeun ada. Bella, Geus di mana ya sih? aing erek nangan si Iem, mana si Iem tadi ditu. Tadi sih itu ngoloyong aya ka imah aing ngahudang-hudangkeun aing Bu hees. Haji cenah ka balik ditukeun. Bu Haji mah tetempoeun kan. Yeuh, aing nempo mah odah. Kunaon? Dibawa ku jelema jangkung gede teh. Gusti Is buatan dibawa buta ijo. Ai si aing ngomong Kade jelema Is, goblok. ya aing mah buta ijo ge yang aku jadi jelema. Pakai motor gede si eta nini mani Ya nangkot. cek aing mah eta teh nini odah teh diwadahkeun da ieu. Kan buta ijo mah sok non ngarupakeun numpak sado, bagong ye di bejaan. Ayo urang tangan yuk si. Oh ayo bisa ke dibawa buta ijo mah eta mah odah. Oh Iis, ka mana sih? Kade dibawa buta ijo Iis. Ah aing mah. Nah ya wae buta ijo kira ku utang ari polong kos ieu. Ya eta ku sia waun tadi tempo beungeutna. Teu wau aing nyaho. Kan mau mah teh bogaan dulu nu jangkung gede. Mangkana aing geus sieun soalna aing can pernah nempo jelema Isi ke di eta. isi dipaehan naon. Sing dimutilasi teh nya. Oh. Kamana si Nini odahnya? Aing meni kuat capek dan yang Nini odah diisuk mula nepikeun ka ayeuna. Coba candahar. Ah. Aring ku heula ah di dieu ah. Mana meureunnan? Ari mangkat teh tara bebejak ka anak. Bereyang we. Yang lain anak mah damelang. Sing dibawa korod. Bingung teh. Oh, mau dinyusakeun pisan ah, sebel aing makan ini teh. Saya cuma gelo lain. Hei, Yam. Udah. Iya, batu maneangan. Aing kacapean, yangan mah odah, ti isuk mula nepikeun ka tangari aing candahar. Ya, Pugu aing ya. ngerek ngabejaan Cek si maneh. Is dibawa ku jelema jangkung gede. Nah, si amprok di mana teh Iis? Jalan. Dia buta ijo. Mending buta ijo kita diculik dipake ieu teh ya, no si jalan raya teh ya Oh, geuningan. Sing di arah jeroana teh Oh, iya. nyaho di Mah daekeun jeroana mah pacina ge baueun. Oh, si Is mana tetempoon sugan Asia. Bener Bella, bener. Ih, Iyam teh Ieu masih urang bararingung sia. Aing tahu Ya, apa sih ada pona jelema di mana di totoang apa di di mana? sisi jalan itu di ditu Ya. meni nangkot nih. Udah Mas ya ngaprak wae nya. Aing pusing dah jaba teu gablegeun HP. Oke, dari mah kerem iya. Masih Kalian ngaprak ke. wae. Bejakeun lamun ka mana-mana teh kitu bebeja heula ka anak. Lain sama teh Nah. ayeuna teh rada-rada pikun teh kan nya. Napikun mah oge rada. Rabun, katarak teh ya. Oh, rada buta saeutik. Malah mun kebalik teh iya sia. Aing teh balik deui ka aing jeung saha sih asa mah jeung sieunan wae ah. Oh, nya, Nah, cenah lain dibawa ku sieunan jelema nya. jangkung gede sia teh. Heuh Heeh, Ya, iya mah Aing mah bener. tadi sok diwadahkeun teh jalan eta mah sok. sia mah kitu Tadi malu. isuk bebeja teh dikasih ya. Henteu, aing hudang saret Siapa geus tuh ge? eueuh. Boga non boga indung teh meunin teu ngayekeun pisan ka indung teh nya. Ari bisa we nya ngomong ka aing cenah ge. Si ieu mah cenah icuk-icuk cenah geus mantog. Cenah ayeuna manehna ngalah mantog coba. Cek aing mah ieu Indonesia teh papagahan ku si omonganna. Ieu mah lamun ka mana-mana teh ngomong ka anak kitu nah. Hese, Ayeuna hese. kieu kumaha maneh? Yang Ya, ngerti Nyaho aing arek laporan ka RT we arek laporan ka Nya pagawe. mau daekeun aya duitan masih teh ah pagawe ayeuna mana lagi kudu Kumaha aing duit. bingung nih anak oke lieur. Jangan heula iya ayo. Ayo Bang, jangan atuh antur yuk ah. Tapi hoream nya isnya. Oh,
Ya tuh bantuan ih. Amane wes sorangan Ah, hoream nya urang urusan Kasih mana masuk ya karari itu dah sok jalan rahat. nyalain jahat. Nyalain. Gua rek ngasih abeng kembali dengan sang ucan Wah, apa Tadi si Acan kapanggil wae tukang aing endul. jam 11 saya panggil Pertama lain yang tukang endul. Asih ulah seserian wae murah aing meuni Murah. pimalangan wae di urang Warung teh. aing unu ngajakan Ah, orangnya. Tadi bang boga warung 3 jam Dah. oke meuni sombong banget. Malah marah rangkat deui oke ah. Oh, aing kudu neangan ka mana si Bararingung da tungtung nama. Teh si Is bener henteu si Nini odah dibawa ku jelema jangkung gede sasinya. Tuh aing api melangeun wae ah. Pak, kemana sih mate ah? Pimelangeun bener apa henteu sih dibawa ku jelema gede jangkung aing mah jadi melang dari laporan ka sa, si piraku aing kudu laporan ka RT mah ah. Neng nuhun pisan ya, geus nganter Mama Mariksa. Heeh. Hatur nuhun Neng. Mak, masih kerja ya. Amin nuhun Neng gelis nuhun. Jaga kesehatan, Mak. Heeh. Kalau obat yang stres. Mohon Neng, mohon. Heeh. Nyantos ini ya. Mangga Neng. Hatur nuhun ya Neng ya. Hati-hati. Heeh, ayo. Alhamdulillah. Kerma dipariksa gratis. Ayeuna menang bolu. Hai. Saker si iem ah. Aing mah da inget wae boga kadaharan saeutik ka anak mah. Gusti, dengan sedikit banget. Mak, Non, Mak sehat. Asia kunaon sih? Ayo mah cenah Aya bedelan teh. teu. Oh, ayo jahitan Bedel. teh. Kunaon? Bela, Iis, Ay tadi Mak. kunaon? Asia tuh sarapan. Lu jeung saya tadi. Cenah teh jelema jangkung gede mah dibawa. Kur tadi, Heeh. Oh. bidan susi sia teu arapal. Bidan Nempok susi. di mana sih, Iis? Di jalan. Anak Pak Ade. Heeh. Ah, sia teh mate dia diperiksa, mata dipariksa. Terus mate dibere bolu. Mak, ulah sok naik sambarangan mere kue, Mak. Bawa di pada kue teh Mak lah di arah naonan. Bising diracun, Iis kedeung heula. Teu dah mah ngona. Ah sia mah teh bibisan sia we. Ya Bising mah malah diracun. biasa ngatur ieu saker si iem ah. Oh, si Iem tuh cereng nangan rumah. Ini dibejaan ku urang. Kunaon? Ayeuna ka mana-mana teh bebeja nah. Ya melangun anak. Kok nya tadi si nya si iem na oge tadi sare keneh. Kuing di Kolot-kolot bejaan. gitu, Gitu gitu. mah dibawa ku jelema jangkung gede gitu. Teuh hideung bener aing si iem keur Iya, neangan iya. beneran. Weh mana bebeja. Tugan tuh teh mau udah di babuta ijo, Tanya jangkung mau gede. kona mani nangkot urang teu wauh, Mak. Tadi teh mah keur liwatnya aya bidan susi nawaran mariksa panon. Ya, Panon Iis. mah kan rabun. Iis. Jadi mati tadi dipariksa. Ya dasarna emang anakna teh hidang kolotna teh hidang Ya, ka mana-mana teh nyetel, bebecanya. nyetel. Nyetel. Terus kembe atong diuruskeun Iis Tuh, apa uruskeun capek dia mah gerak celeng ya, Mak. Sia teh hararidang tuh dage ngagarosipkeuna. Mun ampun teuingan aing majakeun diculik tuh hararidang. Mak. Mate ka mana sih nya? Wae di tiangan teh apa heueuh kitu nya. Ka mana sih, Mak? Iya? Mak, Kunaon mantas di sih? mana sih? Aing geus dipariksa ka bidan susi. Lain bebeja ka anak memantau ganteng. Sia nage molor kene teh hidang. Ngemekan geingkeun hudangkeun. Ah diudangkeun ku aing teh udang-udang sia. Eh, Kudu mana dibanjur kosaon karena meureun. udang sia mah. Meni celeng. Wah, kolot leungit mah sia teh neangan. nya neangan da melang besing dipake wadal. Aing geus dipariksa ku bidan susi tadi. Diperiksa di mana? Di puskesmas lain. Ya, di puskesmas. Oh, sama mana, Man? Bolu ieu saker mana ya? Mah. Ya adengekeun ya, keur mah dipariksa panon gratis. Ayeuna dibele bolu gratis. Mahayang. Ana menaon ngopi. Mah balik ya ngopi ah. Jeung iem Ayo, ya. ah. Kurang balik ah. Ayo, ah.
bolu, masih sering-seringnya dipariksa matana. Yang tunggal poe teh hidang. Ye, cuma tunggal poe ame menang bolu. Yang kalau mau menang bolo deui ke kumaha Ya. dibere deui jeung iam. Yang- Yo mama nya ka anak teh inget wae boga kadaharan saeutik. Tempos ieu we boga kadaharan Oh, teh inget inget ka inget aing. mah ah. Babantu dinu hajat ge cau di bawaan. Ah. Sering-seringnya mah diperiksa teh. Yang tunggal poe da sabulan sakali jadi cek ke bidan susi Oh, sebulan sekali, 2 peso sekali ame menang bolu. Nya bakrut merenan batur teh hidang. Itu di angkatan. Encan emak, tadi teh uing neangan we emak, eta rok uing angkatan emak tuh itu baju emak tuh. Ah, Bus gararing iam. ya heeh. Kari ditilepan, kade murag atuh nangnya sih eta teh. Ah. Iya mak, engke deui lamun mama angkatan teh bebeja ka anaknya mak. Oh, da eta ge bebeja yam. Ya, marek makatelan yang arti kuliah tapi siana molor kene. Ah, Ngagoingkeun. Ah, ieu ngomong-ngomong ieu baju sia marulu geuning baju aing mana tadi baju sesek. mah teh disesembung ah. Hidang. Digundukeun tuh di juru, Ieu so tengan sorangan we di hungkul. juru sumur. Nyokot kopi mak. Ieu teh sakalian ngadahar kopi ongkong nginum kopi ongkong ngadahar bolu. Terus dahar bauluna eueuh kopina ge. Ah. Geus ngejacan. Encan tadi teh dan yangan emak. Oh gitu marulu sia mah tempo aing anu ulin ngaladog. Sia anu di imah, sia mah teu ngejo. Emang mana ah? Ngadahar bolu we, coba ngadahar bolu ge. Maksud beakeun. Ah. Da emang saker sia. Nyangge satu mah ah. Dilepan, oke kena di jero asa kalian spray pang dilepankeun nya. Ieu kan sorangan ah. Aku mah sakalian ah. Naon teh nitah wae kolot si ieu mah ampun tingan. Tah mak, sakalian. Astagfirullah. Iyan, sia teh nya teu sopan pisan ka aing teh. Awas sopan-sopan ka kolot teh. Mak ieu karung mah dipabaratak dilepan ah. Dilepan ku sia ieu mandi ka aing-aingkeun we. Ampun tingan. Ah, si iem kalakuan menekos anak setan. Ampun. Yo calana mah mah dipabaratak, aya di kasur uing. Ku sia dikumbangkeun. Seuseun teh ieu. Teu gol mah di bau hangser. Nyurut ngopal aing keur pati. Hei, ayo wae. Astagfirullah, Ian. Ampun, teh si Iem kalakuan. Ah, aya anak kos kitu ka indung, ampun, teuingan. Ah, lamun lain aing mah indungna busti geus pae nangtung meureunnan, ampun. Ah, aduh. Ah. Ongkos banci kolot. Action. Anjing. Ada cek aing. Batur. Action. Bela. Bela. Si isuk-isuk geus molor. Kayak kena kencing manis ya. Bela. Hei. Goblok. Kudu nyebut goblok sih. Balikan deh, talungkeun deh. Ya, udah. Yes, cut.